Hai Junet. Oh, hai. Lagi naon kamu di dia? Lagi pengen sorangan aing teh. Oh gitu, dengar-dengar pacar kamu yang kemarin meninggal ya? Iya, Pret. Yang sabar ya, Net. Mohon, Preti. Ngomong-ngomong maneh tidak mencari yang baru? Nggak tahu euy, riet aing mah. Boleh nggak? Aku gantiin dia aja buat kamu. Beneran kamu mau? Iya, Net, apa sih yang nggak buat kamu? Ya udah tuh, ayo ikut. Iya, ayo pokoknya cinta aku ke kamu mah udah kayak belut listrik kalau kesetrum jadi ugal-ugalan. Net, nggak kayak gini. Makasih ya udah mau gantiin dia buat aku. Sudi tuh ainu nyamper ari culisia bonge. Mana gimana? Itu di luar oge. Ki ulin di jero gae ki. Gae, tadi we ka jero tadi kunci dah. Iya masa mirip si Dado budak teh. Saha Dado teh ki? Ari maneh anak saha? Oh anak Pak Acep ki. Pantesan mirip si Dado, da anakna maneh teh. Kan bapakna Acep make digeruan Dado ki. Kan baheulana sok ngadahar daging domba, awakna ge gemul jadi disebut Dado. Si daging domba. Ah. Dado ah. Mau bapak maneh sudi digeruan Titan. Anjing Titan. Nah di geruan Titan ki. Panan titit kelayaban tekau payah nu ngabelekek sok ditojos jadi disebut Titan tah bapak si Sudi mah. Dado ah. Daripada bapak maneh Titan ah. Anjing sia make moyokan naon beungeut sia nu ti heula. Naon anjing? Naon sia? Jang, naon mah? Pangkawarungkeun ieu mama keur masak. Meser naon kitu mah? Uyah sabungkus bawang bodas 5.000 jeung minyak saliternya. Nya mah. Kela. Tadi aing teh titah meuli naon nya? Oh, uyah sabungkus jeung bawang bodas. Astagfirullahaladzim, dikangges poho di wae. Tadi teh naon nya? Bawang bodas jeung aing mah poho tadi teh. Naonnya? Balik di kah? Tah, aing teh tadi di dia inget arek meuli naonnya. Bawang bodas 5.000, uyah sabungkus jeung minyak saliter. Kudu inget ya mah. Minyak, bawang bodas, uyah, minyak, bawang bodas, uyah, minyak, bawang bodas, uyah. Mang meser naon jang? Hayang bawang bodas 5.000. Kedapnya urang bungkuskeun. Sareng naon di jang? Imong poho naonnya? Si goblok. Pak, rek ka mana? Arek mancing bapak mah. Hayang ngiring pak. Ulah Sudi geus beuting sarewe isukan sakola. Pak tupaya ngiring isukan minggu oge bapak mah. Mah ieu geus si Sudi arek milu mancing. Kendaya tuh pak isukan pre ieu sakola. Aing mah teu inungna teu anakna saruana. Gae mun teu milu mah bejakeun ka mama bapak kamari ngabonceng awewe. Ulah tuh hayu Sudi hayu. Mah hayu tunduh Sudi mah. Tuh nya cek bapak ge tadi tong milu maneh mah sok ngabubur balik. Hayu pak. Sarewe sari di dinya. Gaya atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ari si Sudi mana? Bapak.